urang ngaos istighfar sadaya. Satecan dikawitan urang maoskeun heula istighfar sangat sang sholawat, mudah-mudahan anu maoskeun anak mabrurkeun Allah Subhanahu wa taala. Mangga asep neng bapak moal netesnya hiji-hiji urang sarangan sadaya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Priyogi kauning arugun tikah aya 5, anu kahiji calon panganten pamaga, anu kadua calon panganten istri, anu katilu bapak wali, anu kaopat 2 orang saksi. Mangga saksi ti calon panganten pamaga saha? Oge saksi ti calon panganten istri. Mangga kabayu. Iya. Di calon panganten pamaga ti istri mana? Di calon panganten istri. Ayo. HP mana Auji? Nah, itunya. Anu kalima ijab sang kabul, ari ijab bobokan bapak wali, anu kabul panampilan calon suami, disyaratkeun kedah nyambung. Bison teu kaselang ku kalimat-kalimat anu sanes saupami biasa disalahaskeun. Urang sadayana fokus ka saksi, kedua orang saksi. Apunten kasadayana saupami engke parantosa teu kenging aya nu tepuk tangan ya, punten ya. Cekap mosken alhamdulillah. Coba kita serah. Siap Bapak Saksi? Siap. Kurang sadayana fokus ke saksi. Tujuan dari itu di luhur gitu. Yang hari menangga kapan kasus hidup masih tiket ini putri tugas bapak palayan nanggung mas kawin umat 17 gram dibayar kontak. Sip. Lancar banget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa syafi'ina wa baraka ashabi Rasulillah ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin haqqan syakirin. Udah Arif lancar ya, semoga rumah tangganya bahagia selalu. Allahumma sholli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqfilana biha jamil al-hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una bika ta'ala darajat balina bi aqsal bayatin jamil khairatil hayati wa ba'da mamat. Allahu ghafir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Jangan mama. Aik. Aik, panggil Uji tadi. Uji panggil. Nanti dipindahkan ke Bapak Wali. Nanti Jantan sahaya na gitu lagi. jalan istri Jantan bojo. yang pojok Bari nyebat aku mana lagi. ada Neng wae. Sok ieu Mas Alina. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyogani saksi pasadayana yang abi bari maparin mas kawin berupa emas 17 gram kapung pojok neng pojok AA nulis ya bari maparin mas kawin berupa emas 17 gram. Mudah-mudahan neng cing biasa ngomong pancenana. Tentang Tahan. Launan. Bapak ibunya sekedap ibu bapak badai maparin 2 buku surat nikah ianya kasetnya 2 buku surat nikah di kantor urusan agama di sewa salawasna telah ngerangkap sepertos ngarang perumahan gitu ulah ayat terletak di namanya ia surat nikah di kantor urusan agama Kundi saupami bapak menakan 2 buku surat nikah atas nama yang Arif sareng Neng Siti berarti rumah tangga hidup sekali nikah seperti itu. Kira dosa kalau deh. Rupina segala rupi anu parantos dibigikeun umang rupikeun tugas di kantor Wikin Agama parantos istilah di ataskeun ku asam itu hapunten anu kasuhun billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Cek cek cek. Para tatamu oge pribumi anu hadir ayeuna